Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu. Allah ngajelaskeun waktu sebab eta adalah merupakan modal. Lumantak kadituna innal insana lafi khusr. Sanyana manusia yakin lolobana rugi. Ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niamun, manusia orang keur sarare kabeh gitu. Ke fa iza matu intabah, lamun geus sakarat kakara. Oh jauh aya alam kubur. Kitur mudi ku hari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum.